Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji sinareng syukur urang pajatkeun ka Gusti Nu Maha Suci, anu parantos maparin kasehatan ka urang sadayana. Bapak, Ibu guru anu kusimkuring dipihormat, sareng rerencangan sadaya anu kusimkuring dipikacinta. Sateacana tepangkeun Abireni Pardina ti kelas 8B. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun perkawis pentingna ngajaga lingkungan sakola. Sakola teh bumi kadua urang. Di dieu urang diajar sosobatan sareng menangkeun ilmu. Lamun sakola urang baresih tur sehat, tangtu diajarna oge bakal genah tur sumanget. Kabersihan teh sanes ngan ukur tugas tukang bebersih, tapi tanggung jawab urang sadayana. Hayu urang mimitian tina hal anu alit. Contona, ulah miceun sampah sembarangan, miceun sampah kana tempatna, ngiringan program piket kalayan soson-soson. Ku jalan ngajaga kabersihan, urang tos ngajaga diri urang sorangan tina sagala panyakit. Mugia wae sakola urang tiasa janten tempat anu nyaman, barsih, sareng endah. Sakitu biantara ti simkuring, hapunten bilih aya kalepatan atanapi basa anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.